Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baraya sadayana simkuring ayana nuju Liung Pulung bongkok ngaronyok sareng rekan-rekan tim Resut Sunda Wadarmen. Resut Sunda Wadarmen sokila poe. Biasa sekibat Resut Sunda Kreatif. Kumagi kentos channel teh. Alhamdulillah punya ayana penginten simkuring sareng rencangan sadayana mau cucikan kembar sial teh geuningan bro. Nah kembar sial cirina terus mengu kekel Lonok. oh lonok emang ada lonok kekel. Alhamdulillah anjeuna ayeuna teh bade mintonkeun jujur ieu teh jujur rupi-rupi jujur ti ngawitan jujur kangge paus ieu kangge ngalamun ge aya upami kangge ngalamun mah panginten di damelna tina beusi eta mah cara sareng katangtosanana kumaha anu ngalawe eta mah lah telangkung teras ieu endong wasiat salah sama di lebet teh kandung Doraemon itu segala aya bebekalan aya roti aya cai aya usuk nahanya tah lepangkeun ieu useup teh nu kieu kade ulah lepat Bukit mau wadahna. oh wadahna mana we teh useupna cik ari jejer ari ieu jejer anu saha ieu teh tah sapertos kieu ieu jejer anu sok diangge ka Jatigede ieu nu gaduna si Abai Gaming tah aya ina nuju ka Padalarang nuju uli ieu upami diangge ku batur si Abai Gaming sok ada kadang-kadang kaca sok dibaredognya ieu tah aduh gitu jejer asa pabulit itu tah udah tong dipegatkeun baraya karunya aduh si Abai sok ngadat si Abai mah bulit bae pabulit itu salah paucup we lah tah ieu nu bangenan ieu mah didamelna tina fiber optik kelas PLN ieu Jelas. kelas bro kelas PLN ieu fiber optik ngagaleuna di mana di osop lah ayeuna udah seueur ngagaleuh bahanna panginten ku urang dirautna ngarautna mah mangga we lah nyangakeun baju kumaha-kumaha ge nu kieu Rp4.000 ieu ieu jejer tingawitan pesen dugikeun ka terakhir ieu teh saya sabaraha juta lur Ya 1000 mah aya lah. oh 1000 mah aya ieu nya ieu jejer optik ieu mah fiber biasa pengintennya teras deui nyaket deui wae euy yo salimun mah lah tah ieu sami fiber optik oge ieu teh ukuran anu 3 mili panjangna 1,30 m sameter 30 ieu mah lur penuh geus diukur geuningan apaan kasaksian penyalira berarti mau kekel anu terangkeun mah api-api mah sameter 30 we atuh lah Iya. iya buatan Ahmad Silat ieu mah asli sumpah swear ieu kangge ngalabeunteur dah 2 3 nah ieu modifikasi anu si Abai Gaming jujur na jujur betul teu na paragi ngalalele nyambungnya ini paragi ngalalele diangge ngalabeunteur aya kendurna kendur nomor 018 useup 03 di mana
Angge ti mah sageum. Itu mah nomor 8 loh. Berarti lu gitu. Udah uing udah mau di mah. Ini apa we? Ima fiber naon gitu. Biasa. Ima fiber biasa, ukurannya 1,5 meter ieu. Ieu nu ku si Aibay ical anu 20.000 teh dengan teras di kamari diralat deui jantan 50.000 langkung. Si Aibay lieur. Siang ngait deh. Kajian penting lah sendirinya mah kemarin ngait dia. Tah, iya mah jejer kawat tidak mana tina kawat setrum. Iya mah sanes pergi musim saresna mah lagi ngalah singa atau mau cara kumaha singa atau napi mau keur hees dicepretkeun engke ngajeleng. Tah, bajuna tinggalkeun kabulusan mahena mu rumput lalu ke ka urang ka ieu paragina ngalah singa. Terus diceklan. Ieu mah para buat ucup belut. Biasanya ucup chicken upami tos nyekel ieu ucup belut jantenna. Betulnya. Pertama nguseup ngupload video YouTube angge ieu. Ieu teh fiber glass ieu mah. Ukuranna 2 meter. Kekuatanana duikeun ka 100 kintal oge tiasa ieu mah 2 ton ge. Pokoknya masa abdi naon bodog ieu mah. Awi. Terus agak nih. Tah, upami ieu mah awi buatan si Abay Gaming ieu mah. Didamel tina ukuran anu maot. Terus cenah ka bumi. Tak sapotos kieu ieu. Bobodanganna naon? Ieu mah sanes ukur lele. Bunteur atanapi bogo. Karana-randa beunang ku jejer ieu mah. Insyaallah. Isi buku datang. Tah, jejernya ieu mah. Aya oge nu nyebatkeun ieu mah naon teh cenah? Jejer papatong. Jejer papatong teuh. Anu kamari ngengengkeun leleta kumang kekel. Tah ieu jejerna. Produk sistem. Pepsodent. Tah. Ieu produk naon teh? Sistem. Oh, sikat gigi sistem. Sami ieu ge didamel tina fiber optik oge. Ngangge kenur ieu nomor sabaraha teh? 08. 08 timah golosor timah non nanti paragi nyang teh Asupan. timah asupan Gerucut. timah asupan usipna nomor 03 ieu mah nomor 3 tah ieu anu ngengkeun lele nu babon teh. Tah, iya mah sanes kagungan sim kuring badanya. Kan percaya teh. Ieu tiasa dipotongkeun ieu mah mun dipotongkeun ngebeletok, batur mah disambung teh. Dipotongkeun di kitu, kita bisa disimpen di dieu ieu mah dipotongkeun teh potong ngebeletok. Tapi ulah ningali dinu awan di jeurna. Tapi heueuh eta ieu mah gawena. Gawena. Lieur aing mah. Aduh nyoba sirum dieu teh. Hiji deui. Tah, ieu jejer buatan Ahmad Silet ya. Soalnya rada hade. Nah, tapi karesepun ieu mah. Metal eta mah. Ieu mah belum menghasilkan pisan ieu mah. Tapi karesepun pokona mah. Cadaya damelna. Goreng gawe, goreng patut buatan si Ahmad Silet ieu. Tos